Assalamualaikum dulur-dulur. Tepangkeun Wasta Abi Arya Maulana Al-Farizi. Pandemik virus corona. Virus anu sakitu leutikna anu ayeuna tiasa ngaresahkeun alam dunia. Dek tina kagiatan ekonomi menghambatkeun kagiatan sakola jeung sajabana. Virus ieu membahayakeun pisan kana kahirupan manusia. Jadi hayu urang mencegah secara mandiri virus COVID-19 ieu. Lengkah-lengkah hirup sehat diimafikeun yang harapan pandemik virus corona. Anu kahiji, ibadah. Percuma arurang terbebas tina virus COVID-19 oge ari henteu jeung ibadah mah hirup oge saukur menuhan alam dunia hungkul percuma lah. Anu kadua, cicing di imah. Dulur, cicing di imah teh ulah saukur cicing sabari rebahan hungkul, tapi kedah disarengan sareng ngalakukeun kegiatan-kegiatan anu manfaat. Contohna, rajin olahraga. Lakukan olahraga ringan nyaeta olahraga anu tiasa dilakukeun di payunan bumi. Sapertos stretching, push up, sit up jeung sajabana. Olahraga ieu manfaatna kanggo nguatkeun daya tahan tubuh arurang supados teu terjangkit virus corona atau virus COVID-19. Lamun urang atos ngalakokeun kagiatan nanaon oge arurang ulah hilap kana ngabasuh panangan atawa tiasa oge nganggo cairan hand sanitizer ameh kumana marawat. Sareng lamun arurang penting pisan kudu kaluar ti imah, arurang kudu nganggo masker ameh virus-virus COVID-19 eta teu kahirup ku pernapasan arurang. Sakieu we anu tiasa kusim abdi dipihatur, semoga video ieu bermanfaat. Ulah hilap jaga kesehatan masing-masing. Pokona stay at home.